cek sahabat teh ya Rasulullah nu pantes kudu sujud maaf di katuan eta ontak teu boga akal ontak teu paham sakitu teu boga akal yakna teu paham eta ontak kuat ka sujud katuan meureun kami sebagai manusia anu boga otak boga akal boga pikiran leuwih layak sujud katuan abdi bade sujud ulah cak Kangjeng manusia teu menang sujud ka manusia mah sujudna ka Gusti Allah. Andai kata manusia menang di sujudat lain kudu sujud ka kula pamajikan kudu sujud ka salaki nu sabener nama kan cak terus di hatena ieu ngan teu dibawa pamajikan ka dieu kudu nama sujud layak ibulah cak Kangjeng Nabi diteruskan andai kata salaki ieu cacat awakna borok awakna tiluhur datang ka dampak borok kabeh diletakan kudu jadi pamajikan ma'adab encan sampai kana nyumponan hak salaki kurang kumaha aja mantap cek pamajikan cek hiji pamajikan diharap moal kawin lah ieu lah kudu kos kitu mah eta kudu hormat kanu jadi salaki. Masya Allah. Nah iya mah cerita panjang eta beta onta nurut ka Kangjeng Nabi